belas. Ya, kayak nama. No, bagian ke gereja ini maksudnya. bagian ya. Tapi eta Kang lamun keur kitu mun di gereja keur menang karar itu atau di Konghucu dimakin lilino nu syukur teh kieu syukur kiri ka ieu mah jeung poehna. Itu mantap. Si eta mah ada orang geus biasa juga. Orang geus biasa. Siapa mana barang itu. Suluh, Tapas, Karari, Gantung, Nur Caina, zaman baheula keneh tah kawas kitu. Mau ke pendil gitu. Mau ini pendil. Jauh hasil bumi. Balagun lir tos long dan itu gini. Long ini cerita budak. Nah, dia kan banyak kan. Jadi tim mesti bangsa kendi nukar itu nyiapkeun kuring bisa aya di imah tinggal mawaan. Bang hai. Cuma kendi teh di dia aya. Mawa. Kendi kan kendi dia nama dah dipakai katoan ku budak meureun disakana manaon. Beratnya benih mantang. Ya, orang gawe nanti tuh behakeun renangan benih talus orang kudu KGR. Jadi itu aya keur. Aya. Tanu sisi balong geus golodep lu jarangkung we. Halus eta. Boy, atuh. Ai pepela urang mah pepelakanana waras. Tumbuh dengan subur. Nah, ieu unggul tah. Tinggal mawain anu ungu GR di situ. Di pertanian GR luhurna. Minggu kemudian ketemu. Iya. Sok. Panunung mau teh. Hah? Panunung.